Bentang film Kajajaden Carpon karya Ibing Kusmayatna alias Kang Ibing. Punten we Ibing ngaganggu ya akang nepangan wengi-wengi kieu. Ceki semah ngemimitian nyarita sanggeus diuk pahareup-hareup dina kursi. Sumohon teu sawios, biasa abi mah cekeng nembalan maksakeun maneh. Dina jero hate mah keuheul keur tibras sare atuh da basa bieu maneh nang ketokan panto bari pupuntenan teh. Musik teu sieun bisa aya perlu penting mah moal dibuka tadi nama panto teh. Kieu Ibing cek manehna deui salsena keur nyaritana teh. Akang ngahajeun pangan ayi teh maksada mah tah nyi akang teh hoyong diskusi sareng ayi ngeunaan masalah perfilman nasional. Nyol teh keuheul haram jadol. Semah lieur sugan ieu mah tengah peuting ngagedor-gedor panto sugan terek aya perlu naon. Teu pupuguh jol ngajak diskusi. Mending mun geus weuh onaman da ieu mah panggih ge karek ayeuna. Dupi akang teh ti mana? Dina hate keuheul ge pok maksakeun maneh sopan. Di Ciamis sih gancang naker nembelanana teh. Upami dipercanten mah akang teh sami we sareng ayi bentang film. Oh sumohon. Tarang kerung teu karasa ngadenge manehna bentang film mah. Ye Ibing ke panginten kantos ngadangu ngaran akangnya. Abdul Hamid teh akang teh. Abdul Hamid Saputra. Abdul Hamid Saputra. Sumohon mah aya nu birek di kalangan artis mah. Lang kuring ngahulang mikir Abdul Hamid Saputra asa karek ngadenge bentang film nu ngaranna kitu mah. Aya oge bentang film ada Hamid Arif. Panon maling-maling neuteub, beungeutna bersih, kumis kandel potongan kumis Bambang Irawan. Buukna rapih disisir ka tukang belah tengah. Make kacapanan Raden stok bodas. Di tempodang dananana kasebut rapi cacakan geus peuting kieu ge. Kameja kotak-kotak tangan panjang nyetel jeung calana wal coklat kolot. Ditaksir umurna moal jauh ti 40 tahunan. Saliwatan mah kawas-kawas jelema terpelajar kisah mah teh. Ngan eta cenah bentang film. Moal kitu bentang film angkatan heubeul nu geus pangsiun tina main film mah. Ah paduli teuing rek bentang film rek bentang 7 ge. Nu puguh mah kasebeleun. Piraku aya bentang film belegug teu nyaho kasopanan tengah peuting kieu ngajak diskusi. Ceuk akang mah film nasional teh keur mundur yi. Eta si bedul jolder we muka acara diskusi teu ngarasakeun batur keur embung ngobrol kieu teh. Bentang film burung sugan ieu mah. Sumohon kapaksa ngaheueuhan hoream-hoream oge. Ngan orok kaya di tembelan teh asa dihaminan da buktina terus ngocoblak. Bentang-bentang film di urang mah masih karaku keneh yi. Kom bentang film entragan ayeuna mah katara teu merampuhna teh. Upami Leni Marlina kumaha Kang? Cekeng penasaran. Ngahaja nanya kitu teh hayang nyaho. Ieu jelema bener atawa lain? Wah bentang hejo keneh atuh Leni Markonah mah. Meh we ngabarakata keheul-keheul oge. Teu kuat hayang seuri. Eta menilai ni Markonah pisan jeung daria dan nyebut kitu nate tetela jelema kurang saeundan ieu mah. Bentang-bentang film nu hade mangan sababaraha urang manehna neruskeun regeureun heula ngahuleng sakedeung kawas mikir teu dilapok deui. Nu kaasup hade mah iwalti Ecin, Suhaemi, Eis Atikah we. Atuh bentang pamagetna Endang Cu, Oteng, Asikin, Suadma sareng Kopral Adang. Tah sakitu. Sumohon. Sirah ungguk-unggukan siga nu heueuh. Les we pitunduheun teh leungit. Kagok asong hayang nyaho rek dilayanan lah. Jeung teuing. Hitung-hitung hiburan tengah malam we ieu mah. Kuyab batok aya-aya wae ieu mah.
Akang meresep kali ni Markonah teh basa main dina film Serigala Item. Sumohon laras sira ungguk-unggukan deui. Serigala Item bebongok maneh. Sia Serigala Item mah ngaganggu nu keur hees. Dupi Yi Ibing main teh dina film si Kabayan sanes. Sumohon bedul teh nyahoon geuning si kuya teh nya. Nyeruskeun naon eta film teh Yi? Oh, tahun nyerioskeun riwayat Kaisar Nero Kang. Oh, sumuhun yaktos. Main teh sareng si Kusno Jarwadi nya Yi. Eta si kuya ngeunah we eta nyebut si Kusno. Kawas nu geus wawuh deukeut wae. Sumuhun muji akang mata ka si Kusno teh eta ku teu gugup nya Yi payuneun kamera teh. Sayaktosna Kang muji abdi ge. Da anjeunna mah atunya pami acting payuneun kamera teh terasa asa. Eta we da ku anjeunna mah kamera teh tara diantep tapi sok teras dihakan Kang, cekeng bari seuri. Sumuhun percanten Yi sirahna ungguk-unggukan. Teu ieu aya riuk-riuk hayang seuri atawa ambak dikitukeun teh. Dina widang film mah Kusno teh kantos ngenging piala nya Yi. Piala naon teh disebut teh geuning Yi? Manehna nanya deui. Loba ka nyahoana masih bedul teh. Oh, sumuhun piala Citra Yuda panginten. Hampura juragan-juragan film piala Citra dijieun Citra Yuda ya. Tah eta dupi Ayi Ibing abdi mah dibebarkeun teh di Tokyo Kang. Kagok milu ngaco lah. Mangga urang lajengkeun ya diskusi ngacapruk teh Kang Aden. Tah abdi mah Kang waktos harita Wede Mohtar nuju nikah ka ieu teh Octavia geuning. Harita teh Slamet Raharjo main dina film Si Buta dari Cicendo sareng Padarsono. Mung kumargi kagok ku Muhammad Ali, nya Rahmat Hidayat Cangji sareng Edi Silutonga bade arisan. Atuh der para artis teh domino di bumina Benyamin. Mung hanjakal teu disensor, margi Panji Anom sareng Panji Tengkorak nuju syuting di bumina Ken Arok. Kumargi Sup Yusuf babar. Oh, sumuhun. Cek manehna sargep naker. Sorangan mah nyerengeh teu kuat ku seuri, cep cempe sakedeung. Manehna nyelang heula menerkeun kacamatana teu lepok deui nyarita. Akang mah cita-cita ti keur budak jadi bentang film teh. Sumuhun. Anu mawi basa tos lulus SMA teh teu diteraskeun sakola teh, langsung we terjun kana film Kang. Sanes jadi tukang kayu. Oh, sumuhun. Cekeng beri seuri. Eta kujo pisan hayang jadi bentang film terus jadi tukang kayu. Sugan we kalaksanakeun Yi sanu terang sanes. Leres Kang, janten tukang kayu mah cocok sareng jiwa artis. Sanu terang ka payuna mah tiasa ngaregaji. Sumuhun mugi-mugi we Yi, manehna ngarenghap bangun gede harapan. Nah ari sia becok raska nyeh bibir seuri. Teuing kunaon atuh betras inget ka si Kusman, sobat medok tukang heureuy. Manehna ge kudu ngasaan kasemahan ku bentang film Kusman, cekna jero hate. Nya dioperkeun ka si Kusman ye semah teh. Ella dala Yayi Kusman ulah sambat kaniaya. Antosan Yayi moal lami deui ka bumi sia bakal sumping tamu agung Prabu Abdul Hamid Saputra. Sanes kitu Kang, cekeng jiga heueuh daria. Tadi siang abdi teh pendak sareng Sofan Sopyan di Cicadas. Sumuhun. Ari kitu cek manehna sargep naker. Nyeta anjeunna teh naroskeun akang di pilarian ti kamari saurna teh bari diajakan main film. Alhamdulillah cek manehna maningal enggak. Film naon saurna teh Yi? Saurna mah film Cintaku di Kampus Oranye. Sumuhun bade ditepangan ayeuna we ah. Bilih kabujeng angkat ka soreang sok elodan da si eta mah. Di mana bumina teh Yi? Di jalan dalam kaum Kang, di pangkeren pisan Hotel Homan. Sumuhun permios atuh Yi. Manehna cengkat tina kursi, song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Mangga Kang, cekeng bari nurutan cengkat. Sasalaman terus nganterkeun manehna nepi ka lawang panto. Permios atuh Yi, manehna amitan deui. Mangga Kang, panon mencrong nempo manehna keluar ti pakarangan. Lempeng ngagidik dileg-leg poekna peuting. Mun nya teh bener terus ka imah si Kusman, kacipta manehna ribeheunana. Lebok sia Kusman. Bibir ngagrendeng, brug nutupkeun panto, ceklek dikunci.
Geus kitu mabus dewe ka kamar, rek neruskeun hancanu kapegat. Hees. Cagah, hatur nuhun. Tata dan Nani Harja pamit permios.